mitra nu sunuju sami-sami ngabandungan dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya nuju nganca dongeng nyaeta carios nyambung judulna gara-gara harta. Atuh teu karaos ayeuna nincak bagian ke-14 para mitra. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ke-13 terang-terang bagian ke-14 we atuh. Salajengna para mitra dongeng ieu atuh kasanggakeun ka wargi-wargi Mang Jaya, mitra Mang Jaya nu mika cinta dongeng Sunda. Tos seueur para mitra di playlist na Mang Jaya official, buka di playlist para mitra playlist mangga dongeng naon aya di dinya. Anu atos ka angkat mah gitu kajabi nu diacan ka angkat. Kitu di antawisna para mitra ari kembang cengek naon cenah? Mencengis, aduh kembang cengek eta mencengis para wargi. Mangga dongeng urang teraskeun judulna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-14. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uwa Tatang ayeuna nincak bagian ka-14. Mangga dongeng urang teraskeun judulna gara-gara harta. Cariosan sepuh sok nyebatkeun kade cenah ujang. Jaga hidup hiji waktu baris ngalaman hal-hal di antarana bae godaan-godaan anu ku hidup kudu diperhatikeun nyaeta aya sababaraha di antarana. Harta. Duh, harta, tahta sareng wanita. Eta kangge pameget sawangsuna kanggo istri ge. Nok cenah para mitra Neng, Ucu, Geulis. Kade hiji waktu hidup bakal ngalaman sawangsuna nu tadi para mitra. Urusan harta, tahta sareng pria kanggo istri. Ieu para mitra anu jadi kebiasana dijadikeun gogoda pikeun hiji jalmi. Boh istri, boh pameget. Sing saha jalma nu tiasa merangan ieu godaan, margi setan mah tuluy we atuh tingku ciwas dina ceulit. Lah mengpeung cer kitu para mitra. Mengpeung. Tah sing saha para mitra nu tiasa merangan eta hawa nafsu anjeunna hiji jami parantos tiasa merangan setan, merangan hawa nafsu nu aya di diri urang tu perang pangageng-ageng. Nah kitu para mitra saur para ulama oge. Mangga atuh mugi-mugi urang salamina ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala tiasa merangan hawa nafsu nu aya patula patalina sareng anu tadi masalah tadi. Nyaeta tahta harta sareng wanita pikeun pameget. Sawangsuna tahta harta sareng pria pikeun kaum wanita. Mangga para mitra mugi-mugi urang salamina aya dina ginanyar kawilujengan, ginulur karahayuan kalayan salamina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Mangga ieu dongeng urang teraskeun nu judulna gara-gara harta karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-14. Para wargi anu mulya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita Den Joni sareng Sinyoh Pedri ngadatangan ka tempat adina. Namung para wargi sadaya adina parantos teu aya di dinya. Adina parantos ngilu ka lembur anu jadi badegana. Hal ieu teu aya nu nganyahoankeun. Neng Yani parantos ngilu kanu jadi badegana di lembur. Hal ieu teu aya nu nganyahoankeun. Antukna sorena Den Joni datang deui ka imah nu geus dijual ka Ibu Hajah Ningsi. Nyaeta ka ibuna Cep Sumarna, tapi tetep jempling eueuh saurang-urang aca nanyakeun ka tatanggana beulah wetan eueuh nu ngabejakeun. Yen Neng Yani dibawa ku Bi Emeh jeung ku Mang Jasik cukup nyarebutkeun teterang. Kaleuwih goong dicanak nege para mitra. Ku dasar kitu Den Joni boga timuru palang siang Neng Yani aya di Cep Sumarna. Atugeus kitu mah Den Joni ngaleos rek ngadatangan ka bumina Cep Sumarna. Teu kungsi setengah jam Den Joni, tapi terus pareng diburuan bumi ajengan dahlan aya badegana nyaeta Mang Odoy. Keur moekeun pareranggeuyan aya kana puluhna eundan. Pangapunten, ceuk Den Joni nyebutkeun pangapunten para mitra. Mangga bade ka saha ujang?
Tanya Mang Odoy nyebut Ujang atuh rai beungeut Den Joni beureum. Sabab tara biasa disebut Ujang para wargi. Ari Imah Sumarna di dieu Mang, ceuk Den Joni budina kuraweud. Da eta dumeh disebut Ujang kahayangna Aden. Leres Umi Cep Marna mah di dieu. Ke. Rupi Ujang teh saha teh sareng nu ti mana suhu? Ceuk Mang Odoy tetep nyebut Ujang. Ngaran kuring mah Joni, sapopoe mah disebutna ge Den Joni kuring teh. Janten jenengan teh Den Jon sun. Aduh, janten jenengan Ujang teh Den Jon. Aduh, manawi teh. Tong make jeung Ujang atuh geus we Den Jon atuh. Upami teu ngange Ujang mah sakirang payus. Wanya salira anom keneh kedah disebut akang mah Kang Den Jon. Atanapi disebut Mbah Den Jon. Payusna ge Ujang ka salira mah yeuh, Ujang nyebatna ge. Pami Ujang ka bapa payus nyebut bapa atawa mamang. Kitu manawi sangem pangemut Mang Ujang. Lah meungeus tong loba dongeng. Ongkohan kuring datang ka dieu teh lain rek ngadenekeun dongeng lain. Ceuk Den Joni beuki semu ambek. Ke saleresna teh mangge sanes bade Mang dongengkeun Ujang suhu da sanes ahlina Mang mah sanes tukang dongeng, upami tukang ngupingkeun dongeng mah leres we. Upami hoyong ngadongeng mah kaditu ka ahlina ka studio suhu. Ke dupi salajengna Ujang sumping ka dieu teh bade aya pikeun saeu naon Ujang? Nah bade ngadeuheus we ka Mama Ajengan atanapi bade ka Cep Sumarna. Upami bade ngadeuheus ka Mama Ajengan, kaleresan nuju angkat ka pangaosan. Upami garwana mah Ajengan nuju kulem, atuh Mang di dieu nuju moe pare we. Upami istri Mang nuju nutu di lisung sun. Lain perlu nama reka Sumarna. Aya meureun Sumarna. Kaleresan we Cep. Cep Sumarna mah aya Ujang nanging nuju angkat sareng ramana suhun. Sareng Mama Ajengan biasa sok ngiring ka pangaosan. Malah upami kaleresan ieu dipentes ka papancengan kedah ngaos anjeunna bagianana suhun. Janten kuro Ujang. Ceuk Mang Odoy siga nu ngahajakeun ngaheureuyan. Ongkoh nyebutkeun Cep Sumarna mah tapi keur ka pangaosan. Cep Sumarna aya tapi keur pangaosan. Sareng ramana atuh Den Joni rada muncereng. Nu balik sia ngomong teh, lieur anjeun teh ha? Berkah ieu mah teu lieur Ujang. Mang teh sabada ngaleut eta we, puyer suhun. Poe mangkukna mah leres we lieur, mung sakedap. Lanongan ku puyer plong we sapada harita ge. Dupi Ujang kongan panyawat lieur deui. Sabaros Mang nu kamari mangkukna teh. Aduh, sugut lanongan ku puyer mung sateacana dengan leut puyer tuang heula kitu. Ya, kuring ka dieu nah ka diheureuyan ku anya lain ngaderengekeun kudu nginum puyer lain. Itu Ujang su. Nya saha nu ngajak heureuy ka Ujang su? Mang masalaresna naros ka Ujang bilih kagungan panyawat lieur kitu tah. Riet jangar teh Ujang. Paminta kagungan panyawat riet jangar mah sumuhun. Nuhun we jan Mang mah teu tiasa ngalanongan nu sanesna mah kajabi eta. Eta ge mung saran suhun. Anu salaresna Ujang teh bade ka saha atuh? Sok wartoskeun ka Mang saboros engarengse su. Kuring datang ka dieu perluna hayang tepung jeung ngaran Sumarna. Piraku teu kadenge ku anjeun. Meunang isau ngemau oge Cep Sumarna menuju angkat ka pangaosan sareng ramana. Mali angkatna ge neme teu ajan 10 menit. Bila kepriogian mah saya saurkeun itu ka Mang ke ku Mang diwartoskeun ka Cep Sumarna. Ya ina kuring rek tumanya. Bade tumarus kumaha ke ka saha Ujang? Ka anjeun juri ka juri kitu. Sumuhun mangga naon bade dicaroskeun ku Ujang sumuhun. Mangga sumuhun. Ari di dieu aya ngaran Yani anu nyicingan imah meunang meuli indungna Sumarna. Di dieu mah ti kapungkur oge teu aya jenengan Yani Ujang. Pemiwasta ieu sumuhun uning eta teh aya sumuhun istri Mang Ujang. Nu jenengan Neng Yani mah teu aya saemut Mang mah. Teu nu jenengan Neng Yani di dieu mah. Nu bener sia ngomong teh. Nu ngaran Yani teh adik kuring diteang ka imahna eueuh. Nu mata ku kuring disusul ka dieu sabab adik kuring dipikahayang ku Sumarna. Geus pasti adik kuring dirawatan di dieu. Nu mata pok bejakeun ka kuring. Da ku kuring moal adiku kumaha samalah kuring ngreke ieu mersen ka ajeun. Lamun bener adik kuring aya di dieu. Cek Den Joni saolah-olah ngolo ka Mang Odoy. Upami teu aya jenengan Yani mah kedah diwartoskeun wae kitu Ujang. Panginten Mang dosa ngabobodo ka Ujang kana tangtos janten dosa. Mang nyebatkeun aya cereng Mang dipersen padahal teu aya naon. Nu bener atuh ngomong teh. Leres Ujang. Ari Ujang nguku tara percantenan ka kolot teh. Sumpahna ge lah masing diwalang kekekeun ge.
pamimang ngabohong teh mah ngabobodoh ka Ujang. Eta angkat ke mana tuh tuang rai teh Ujang? Mau anya kuring nanyakeun lamun nyaho init nama atuh. Janten Ujang ge teu uninga nya. Nya eta teu nyaho. Pami Ujang teu uninga barang tuang rai angkatna. Sami we emang komo atuh komon mang kieu. Alah, patabi sareng bumi Ujang bari mangge teu acan terang kana rupina tuang rai sun. Cek Mang Odoy padahal geus nyahoeun ka Neng Yani. Ngan ceuk Cep Sumar lamun aya nu nanyakeun Neng Yani boh awewe boh lalaki sebutkeun teu kenal. Kira-kirana Sumarna jam sabaraha balik nanti pangaosan? Taretang tos Ujang. Kalan-kalan dugi kawengi, sumun kalan-kalan ngawengi di ditu sung. Margi ieu mah kana pangaosan rajaban. Sareng dikomo upami dipentes kana ieu tugas-tugas mah. Sumun eta taramuli anjeun teh. Tema Mang Odoy geus kitu mah Den Joni meunang sawatara menit. Ngahulang siga nu ngarasa bingung tapi teu lila Den Joni nyarita. Kieu emangnya engke di mana Sumarna balik bejakeun aya kuring ka dieu kitu. Janten upami Cep Sumarna sumping kedah diwartoskeun aya kuring sung ka dieu kitu nya. Lain dibejakeun aya kuring sia. Nu aya ku belet-belet teuing kolot-kolot teh nya. Oh itu Ujang. Ngado nyebat belet ke sagala ka Mang. Belet kumaha si Ujang? Pangkuan ceuk Ujang di mana Cep Sumarna sumping kedah diwartoskeun kumaha? Bejakeun aya kuring kitu. Sumuhun sanggep Mang ge. Bade disanggemun kitu di mana Cep Sumarna mulih ku Mang Dew diwartoskeun we aya kuring ka dieu kitu. Na kedah diwartoskeun kumaha atuh ari Ujang teh. Jadi lieur ka Mangna ieu mah duh di emutan teh. Di lieuran kalau beki lieur. Kapan saur Ujang teh kieu di mana Sumarna balik pangbejakeun aya kuring ka dieu. Kitu lain saur Ujang teh. Nu dimaksud ku kuring teh lain tadi bejakeun aya kuring lain. Cuh itu Ujang. Aduh. Kumaha atunya jadi kedah diwartoskeun aya saha atuh? Lieur ka Mangna ye. Tadi kedah diwartoskeun aya kuring ka dieu. Ari ayeuna ulah diwartoskeun aya kuring. Terus jauh tong lieur ka Mang ye. Mang kaning Mang teh gaduh panyawat darah tinggi ye. Sok gampang lieur. Di mana geus lieur sok segala diseget Mang mah. Mang awe mah muli Ujang lah. Keun ku Mang diwartoskeun ka Cep Sumarna aya kuring itu ka dieu. Dah, dasar aki-aki hamileung aing mah. Sami-sami Jang. Hamileung Ujang teu eujeun, Ujang teu. Sama-sama teu irai. Duh. Mang hamileung Ujang teu eujeun jeung teu irai sami we hiji dua 11 12. Mani geuleuh aing mah. Cek Mang Odoy sedeng Den Joni teu nema deui. Tuluy ngabeng beos balik bari jamotrot. Keur kitu torojol si Cipeu kalawan pokna. Oh hei. Aduh. Entok mulang euy. Entok mulang Om. Aing si Cipeu teh di mana ilang si Cipeu? Bieu aya nu rek ngajak ngesang ka dewek deuleu. Cek Mang Odoy bari ngalieu. Para wargi sadaya, si Cipeu diajak ngobrol atuh harita teh ku Mang Odoy tuluy ngajawab. Cih, puguh kuring teh tadi ngadedengekeun di dinya bari nyenghel. Samarukna kuring teh nyaho kitu, aya manusia tas dijerek nongkeun ku kuring. Basa tas ieu ngalak-kalapa teh. Kapan manusia eta nu ku kuring dijerek nongkeun teh Mang Odoy? Teu wani nyampeurkeun teh lain sieun ngan eta keur ngintip. Di mana nyang diajak padungdung Mang teh kumanehna di dinya kuring luncat. Dina gerakan lodaya ocon teh. Di mana manehna nongeng teh di dinya ku kuring sakaligus. Dijerek nongkeun. Hehe, moal teu pulan neu tahunan. Dibere jerek nong ku si Ipeu mah yeuh. Ngomong naon we teh selud-selud teh? Si selud teh Mang Odoy. Kadengin aku kuring nanyakeun Neng Yani kitu. Cek si Cipeu teh para mitra horeng manehna nyahoeun aya Den Joni. Nya dibejakeun we ngarajani di dieu mah da. Geus kitu manehna tala teh kieu. Ke di mana Sumarna balik bejakeun aya kuring kitu. Ari cek Mang teh kieu, di mana Cep Sumarna datang kada dibejakeun aya kuring ka dieu nya kitu. Dicaritakeun kitu kalah naas teuing ka Mang di tipu polotot. Make nyebutkeun lieur ngomong jeung Mang bari tuluy ka beng beos jadi akhirna mah Mang dayang seuri jan. Bogoh we manusia eta pisan nu kuring dijerek nongkeun teh Mang. Dina alatan manehna mentak kalapa dawagan. Bari mung naik sorangan kahayang teh. Kari ngadahar teu nyaho ngalana ripu jaba ditapu ku sireum kararange. Daharita lamun manehna budi deui mah sigana dibubuikeun kana solokan. Samaruk si Cipeu teh digertak kitu teh rek tuluy murungkut mah. Teu nyaho si Cipeu di we gerak lodaya ocon. Jeung eta we gerak lalai ngampih, akhirna mah tuluy jicrit we entog mulang.
kajeun balik ngali gincing kajeun mulang ngalong kewang ceuk kitu mang. Ieu ge lamun ceuk maneh nyerang maka emang dah geus moal mikir 2 kali. Kukuring ngajang jadi benyut teh huluna nya. Paduli teuing manehna ceuk bejana loba baturna ge lah. Bangsa sinyoh-sinyoh ge da moal sieun ku sinyoh uing mah. Samala uing mah nya hayang buru-buru bangsa uing saringkil we babakuna mah barudak pamuda teh. Pikeun ngusir manusia-manusia kafir para penjajah. Pati-pati kuring pegat nyawa ge teu panasaran lah. Ai keur ngabela bangsa mah ngabela nagara jeung agama. Ceuk mama ajengan ge lamun urang korban di medan perang ngabela bangsa jeung nagara katut agama kaasup fisabilillah mati syahid cenah mang. Cing kuring rek tumanya ke mang. Kumaha lamun bangsa urang khususna kaum rumaja ngayakeun barontak. Kasih bule eta mang rek milu singkil. Ceuk si Cipeu kapapanjangan tur tumanya kana pamadegan Mang Odoy. Alah ieu Cipeu, sanajan dewe geus nyedak ka aki-aki ge euy. Ari para pemuda bener-bener hayang usir bangsa kaum penjajah mah moal kahalangan kuring mah ku aki-aki. Pasti atuh urang singkil dah nya. Yo leungeun baju disingkilkeun nya. Sinin sote lamun rek ngalampahkeun goreng atawa rek ngarugikeun tur nyilakakeun diri bangsa sorangan. Ai kitu mah ngabela bebeneran ngabela bangsa sorangan siap keur dewek mah euy. Temal Mang Odoy ngebrehkeun kawani. Cek nong lah akur lah. Mupakat mang lah mupakat pisan. Eta tanda kolot kadorong tur kagede gaya ngagedean kana hate jiwa pamuda. Siap maju pangtam mundur. Mangkaning kuring geus boga pibatureun aya kana 100 urang. Mang, samalah ti pasir Cilintung tiap poe minggu sok latihan kana bela diri mang. Ulin silat teh ulin buhun urang gitu. Ngan parabotna ukur bedog jeung tumak mah katut panah meureun euy. Tamahan euy matak naon? Tamahan naon ai meuni? Teu parabot urang mah nu kampungan sakitu-kituna. Manasinakeun boga bedil jeung pistol. Ih, si Mang. Tak naon teu boga parabot sinanyeun awi diseuketan. Nu sebut Bang Buruncing. Ku sakitu ge lah geus cukup pokona mah. Urang mah tekad we nu buleud jeung naon teh lali rabi tegang pati ceuk paribasana. Sanajan urangnya ka bedil gede ge ari teu dibarengan ku patekadan nu buleud mang. Atuh barita ge bari eueuh kawani moal bisa ngalawan paling-paling jicir. Nerteu? Bener euy carita di Ileung Cipeu duh. Disangka Ileung loba akalna deuleu. Saha atuh kuring teh mang. Moal pati-pati kuring dilani si Cipeu. Lamun moal jadi yo anu boga lalakon, jadi blakon uing teh. Cek si Cipeu tuluy ka dapur rek menta dahar ka Mauning pamajikanana Mang Odoy. Pocapkeun sorena balik di masjid. Tas salat magrib Mang Odoy cacarita ka kersana Mama Ajengan Dahlan. Sareng kagarwana nyaeta nyaritakeun kadatangan ku Jen Joni. Nanyakeun Neng Yani kitu samalah Cep Sumarna ge harita aya nyaksian. Ku ayana beja kitu tinu jadi badega teh. Kangge kersana Ajengan Dahlan rupi nu ngaraos bingung kalayan sasauran kanu janten karo. Mangga dongeng urang teraskeun deui. Kocapkeun para wargi kaum dangu harita teh atuh sorena balik di masjid. Tas salat magrib Mang Odoy cacarita ka kersa Mama Ajengan Dahlan sareng kagarwana. Nyaeta nyaritakeun kadatangan ku Den Joni nanyakeun Neng Yani. Malah Cep Sumarna harita aya nyaksian. Ku ayana beja kitu tinu jadi badega kangge kersa Mama Ajengan Dahlan rupi ngaraos bingung kalawan sasauran kagarwana. Kumaha atuh ibuna? Ceki Odoy tadi kadatangan ku Den Joni nanyakeun Neng Yani. Ngan ku Ki Odoy disebutkeun teu nyaho. Tungtung nama keur ama teh jadi ngarasa bingung. Ayo ke boga sangkaan disumputkeun ku anak urang. Padahal kahayang manehna sorangan milu kalembur badegana. Nu tangtu bakal nimulkeun kariweuhan lamun Den Joni nyangka kitu teh ama. Saleuheung riweuh ku nu ambek. Ukur ambek kumaha lamun jadi riributan. Disangka anak urang ngiwat adina Den Joni. Mangkaning Den Joni sosobatan jeung bangsa sinyo-sinyo. Bari dihenteu ge kapan nagara urang teh dicekel ku bangsa deungeut.
sadengeun ku bangsa walana tur ngabogaan kakawasaan jeung wewenang kahayang ama matong make ngeja cicing we di imah kadar manehna teu daek dikawinkeun ka bangsa sinyo matak naon nyarita numerna da pira ku itu gerek maksa wae ai budakna mungeun mah saur kersana mama ajengan dahlan ngaraos bingung ku perkara Neng Yani ngejat nuturkeun badega lanjangna badega jeung lanjang eta panginten ngejat teh sieuna dipaksa kurakana abotna sieuna disiksa sedang adat-adat nyoni teh cenah tos pada apal komo kitu anjeunna sosobatan sareng bangsa sinyo-sinyo nya ari ku kitu teh mangan kumaha lamun anak urang cilaka meureun mebet melit ka urang aya paribasa kacibit kulit ka bawa daging meureun ceuk Den Joni teh pur kuntul karitunggul lar gagah karitunggak moal neangan jurig teu kadeuleu kari-kari Neng Yani eueuh anu mana pan kungsi cenah Neng Yani teh jeung anak urang sosobatan malah ngebrehkeun silih ebrehkeun hate pada reka rumah tangga ngajadi hiji da ieu nu jadi sabab musabab nama santeuna anak urang ge ngilu tanggung jawab sok sanajan teu naon dumi sun eta sun Den Joni ngayakeun tindakan ka Cep Sumarna mah atuh kari kumaha engke we atuh mama da bigi moal cicingeun upami Den Joni ngayakeun tindakan teh mah suhun sieun-sieun teuing ku Den Joni mama para mitra sadaya Mang Odoy milu jabung tumalapung siga anu taya karingrang keur kitu si Cipeu celengkeung mairan menorjo ti tukang da tong bujang Mang Odoy mama saros abdi ge moal nangkeup harigu atuh bade ngan ieu we midamal tindakan naon we lah upami Den Joni ngayakeun tindakan ka Sumarna ieu ayonan ku abdi mama cenah eta anjeunna nyanak balad bangsa sinyo da abdi ge moal seurencang mama hoyong terang tariasa kumaha bangsa sinyo nu barule teh lah paling bisa boksen manehna mah utamina mah kangge mama ngadorong kudu abungkul we teu kedah ngiring bitotama mama kumaha nu aranom we mama lah da abdi ge pami bade isangemkeun mah tos mana kanyerian tah ti bangsa nu barule teh mama kapungkur abdi nuju alit keneh pun bapa disariksa ku bangsa kumpeni majarkeun pun bapa maling kai Al-Basiah ti leuweung padahal nu maling nama duka urang mana mama kaleresan pun bapa bangsul ngalasulu duwi kamaot na disiksa atuh moy abdi mah ngahiang-hiang pisan bangsa pangbudak ngayakeun persatuan teh hoyong ngusir bangsa penjajah nu barule teh mama lah nginah wae cicingeun di negara urang tos aya kan ratusna taun bari leuheung atuh teu nyieun ka talengsan mah ka bangsa urang panginten ku mama ge karaos sareng ka uninga ka kejeman bangsa nu kararitu teh tos kantenan kapungkur ku si penyol seueur jalmi nu maraot ku jalan eta non teh cuhun diromusakeun ka leuweung anu mawi wajar we ayeuna bangsa urang teh ngiring ngusir nu kararitu mama dibalik rupina para mitra si penyol balana heula para wargi sadaya ieu mah aya kalimat ieu tiasa oge para wargi ieu kajadian teh saparos Jepang saparos merdeka pan Belanda lebet deui kitu nya tiasa oge waktos harita janten satos Jepang teh satos merdeka Belanda teh lebet deui tah pasipan urang teh ngayakeun adu fisik tah perjuangan fisik deui sareng walana-walana anu lalebet deui anu para wargi sadaya ngangken janten nikah cenah kitu ya ceuk wartos da mangjai ge teu ngalaman atuh eta mah para sepuh ai dongeng-dongeng ti para sepuh we cenah baheula tapi upami ieu dongeng para mitra sateu cenah Jepang kalimat ieu rupina teu aya kitu mangga urang teraskeun para mitra memang mama ge geus nyaho tur geus karasa ka kejeman bangsa deungeun nyaeta bangsa walana ngan urang moal aya kakuatan sabab itu mah lengkep senjata ari urang rek ngandalkeun senjata naon paling-paling ngandalkeun bedog jeung tumak saaya-aya pangaboga rahayat kitu tah
Si Cipe harita nyarita. Ih, laras pisan mama pemingemutkeun kana perabot mah. Kayak urang teh kawon mama mau ngandalkeun bedog, kampak, balincong sareng bang buruncing. Nah atuh, ariku eta mah mama aya hiji deui, nyaeta nu disebut tekad tetan buleud. Pokona mah tekad nu buleud leber wawanen, saan uninga bangsa urang tiasa ngarebut senjata anjeunna mama. Tema si Cipe. Geus kitu majep sararea jarempe namahan simpe na peuting. Tapi teu lila kersa ajengan dahlan nembe sasauran deui bari ngaliri ka Cep Sumarna nu keur tungkul. Da ayeuna kieu Asep wayahna Asep sajero 2-3 poe mah tong aya di imah. Nah rek di lemur bade ganeng Yani, narek di Aki nya di pabuaran. Sabab bisi isuk pageto dan Joni ka dieu dan Ceki Odoy mamanina tere ka dieu deui cenah. Sawios bade di lemur Mang Jasik we mama. Jalan abdi matos terang lemurna Mang Jasik di Dewi Goong mama. Tema Cep Sumarna. Teu naon-naon rek cicing heula di lembur Ki Jasik oge. Ngan geus aya di ditu ulah udar-idar ka mamana kajeun cicing di imah. Saur ajengan dahlan ngawidian atuh Ibu Hajah Ningsih garwana Mairan. Nya mending di ditu we Asep ngan omat ulah udar-idar kanu jauh rasa maneh aya di kampung. Moal ka mana-mana abdi ge Bu. Eta iraha rek initna atuh. Ibu Hajah Ningsih neuteu. Rupina mah bade enjing we badana tepan subuh Ibu. Tah nya bada salat subuh ngaratiis di jalan. Jeung saha kadituna piraku rek ceceleng-cengan sorangan. Sedeng ti dieu kalembur Ki Jasik teh panjauh di Leuwi Goong lain. Sawios atuh sareng abdi we tuh Bu Haji, cek si Cipe. Tanya jajapkeun ku maneh Cipe, sabab maneh mah leumpang na cangker, saur Ibu Hajah Ningsih. Tos kitu mah para mitra, atuh sadayana ngarampih ka kamarna sewang-sewangan ngan si Cipe nu balik ka imahna teh. Henteu sabaraha jauh ti bumi ajengan dahlan. Gancangna ieu carita isukna Cep Sumarna jeung si Cipe. Bada salat subuh teh geus arinit samalah dibahanan timbal sagala. Meunang ngahaja Mang nimelkeun biuning, bisi lalapareun di jalana sabab ka Leuwi Goong teh sakitu jauhna cantang tu nepi ku sapoe. 2 poe ti sabada Cep Sumarna aya di lembur Mang Jasik bari si Cipe mah kamari geus balik deui. Sabab melang bisi aya den Joni jeung babaturanana da pugu si Cipe beunang dipake tanggelan ku mama ajengan dahlan jeung manehna mah hampang birit babari di tita. Waktosna kabujeng see.